Boga rantang tuh. Tuh rantang, di dia mau rantang teh. Itu ka istrina Audeg, namun rantang mah abi mau teh rantang mah. Anjing kalau we bos material tuh boga rantang. Woi. Woi, Astagfirullahaladzim, mah kada waseg ngomong gitu. Naon? pamajikan boga rantang tuh. Nya boga atuh. Narik naon Angin didinya? diemkeun atuh. Emang didinya teu boga? Boga mata diem ge. Aneh dinya mah awewe mah nya teu boga nu kitu. Astagfirullahaladzim, jujur bejakeun ieu rusuh rek dianterkeun deungeuna. Anjir jeung make ngancam kadunungan sagala. Dagoan atuh meni. Oh, sosok guru sok Kismin ngomong. didinya mah nu kitu wae teu Bae boga. jujur guru urang butuh bae ini. Gararing baju teh Mah, Jan wae. lain steri aya ku aneh awewe rek nyiem kutang cenah. Kutang nu saha? Kutang, Heeh, nu saha nu abi? kutang kadengen teu. Nu abi? Eta gerak parekan ceuli teh. Ieu nginjem si Teh Eri nginjem kutang cenah. Bogan teu. Yang naon atuh nginjem kutang? Lain teu nanyakeun neon nginjem kutang cenah. Ah, ieu mah teh bener kudu dipuguhkeun heula. Ah, hayu gerak. Mal bale. Astagfirullah kada dituntun. Udeg lila teuing mawa rantang we oge kudu riweuh. Tah, Teh. Naon cek salaki nginjem kutang? Naon nginjem kutang ka abi? Mending mah nya teu boga kutang. Lain nginjem aya kutang nepina lain, naon? Aneh. Nginjem kutang itu cenah si Teh Eri nginjem kutang 3 cenah. Sia ceuli teh saliwung atuh. Cek aing nginjem rantang nah jadi kutang da ge gablek kutang mah. Berarti ieu teh salah. Ngobrol. Gawe. Sarekan teh. Berarti itu nu Saliwung. salah aing harus dia ninggalkeun itu pasakeun geura tebalik pisan. Aduh, nah rantangna deui itu salaki pamajikan kalah kalabur kalaka. Pamajikan nyarekan salakina aing nginjem rantang beunah hanteu. Lieur. Deg maneh mah ngeunah gawe-gawe wae maka beuli cengek oge. Astagfirullahaladzim. Dirinya mah jorang pikiran teh itu bulan puasa ya. Dirinya teh buka salaki, urang buka pemajikan. Tinggal ka ditu atuh ka salaki hayang kituan mah. Tong ka urang sagala. Astagfirullahaladzim ya Allah. Naon atuh nu kadengen ceuli maneh? Ye, ampura sanajan disengekeun ge moal urang moal kagoda. Aing geus kuat iman ye. Monek rezeki ge gituan mah. Mau Maneh kabeuli cengek da maneh mah gawe urang mah teu kabeuli cengek-cengek acan ge da teu gawe. para lawur aing ning kabur. Istighbar ya, istighbar. Capek ya Allah, salah jeung salah we urusan sudag mah. Kamana eta nu melibeut ieu teh. Meni cari copot-copot nih kalau kawe obat ieu apa sih? Urang mah keur bager PN. Astagfirullahaladzim ge jelema ieu rek naon atuh kigituan sagala. Kadenge eta. Nyebut bonge segala. Geus ka itu haling rek gawe lah. Ye, urang mah keur bager cicing. Urang ek bawa nempo di dinya dangdut di ranca boyongbong. Mung urang mau dibere cangcut bolong mah ye. Nya ge urang itu. Mung teuing dibere cangcut bolong. Karena Kadenge teu. Urang rek mawa di dinya nongtong dangdut ke ranca boyongbong. mung ye jang naon ranca ieu jang naon atuh yang cangcut bolong. Jang nyarang ieu jang nyarang hujan. Ulah sok ka mana wae. Anjir. Komo urut awewe nya bolong, nya urut awewe naon dipake gitu anjir raramung teuing ye. Urang mah rek ngajak di dinya nongton dangdut ka ranca boyongbong. Astagfirullahaladzim. Pake we ku sorangan, keur naon atuh cangcut bolong, komo urut awewe mah. Itu Geus urang nu salah mah. Urang bager salah. Galak salah, ka maneh urang nu gelo mah. Geus puguh maneh teh teu nyambung, tapi ku aing diajak wae ngomong. Ieu Tah, aing mah sia mah. lamun rek ngomong Aing teh bae. bager ka maneh rek ngajak salah keneh wae. Aing galak salah keneh wae. Geus kumaha maneh we ieu nya aing. mun lek mah bae lah. Warnana mah bebas we. Cangcut bolong mah mung teh itu jadi poho deui ngitungna. Di bejaan ieu mah makan di baladna. Naon? Apal teu ceu ieu bonge. Bengek. Hah? Apal teu ceu ieu bengek. Naon? Tah urang ngagayem cengek da urang beureun si angging gayem atuh sorangan. Lada-lada. Ih, kalah mutruk ieu dengekeun. Cicing heula. Ceu ieu bala di dinya teh bengek, di dinya pan sok kieu baladna. Ulah di baturan deui da bengek, kalah kamutruk sama di bejaan teh.
Anjing teu diturutan teh jeung nyarekan aing baruk sagala di dinya nu siga baruk mah pesek dinya tah. Bae we da aing mah pesek oge geulis. Dinya mah waling urang mah pacul ha. Naon di dinya mah kaitik itu. Sok siap da mah beudang aing mah. Gawean. Yo, teteh masih itu molor wae tuh diantep wae. Oh, sare we. Lain pindah-pindahkeun yeuh kai. Tadi dicarekan tadi. Antep Ning kan. gawean yuk. Moal dosa. Moal hayu. Abi we nu nanggung dosana mah. Ngomong jantungan kita. Hayu lah. Tah aya salang, da moal kadengeun percuma. Sok geura nepi ka ngelai kitu molorna. Kana ceulinakeun. Kana ceulinakeun. Dek! 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 Mobil mana aya nu madog? Alah, si mobil. Anjing mobil. Perasaan orang teh boga mobil. Ah, anjing si Sarneng mah gawean paling teungeul geura. Ruaseun kitu teh dosa dah. Lain, itu yang meuli teh. Kela-kela. Sia, ngagawean nu. Gawean si ah. Aing malururan teh ku geusik we, teh ku. Ieu. Ah, meh morolok daki. Naon? Ek nitah hampura pisan ek nitah. Naon? Geger nyeman we siga dukun naon? Ek nitah pangmeulikeun leupeut keur indung abi hayangeun leupeut. Ai di dinya sok nyar piomongan jeung nyarekan urang mempet ceuli. Yeuh. Dengekeun nya. Nyarekan jeung mempet ceuli sagala. Yeuh, pedah urang ngaraon udeg. Udeg-udegnya udeg. Beda jeung budeg yeuh, tah beda jeung budeg. Budeg mah aya bean. Lah urang mah da udeg, ngaran teh udeg. Udeg teh Universitas Perdagangan. Kalah seuri aya dinya. Tan! Hei, dengekeun nya. Urang mah udeg ngaranna Universitas Perdagangan eta teh. Astagfirullahaladzim. Aing mah lain nyebut mana yang udeg. Cek aing pangmeulikeun leupeut, udeg. Henteu teh mempet. Anjing Aing percuma mempet ah geus balik. Sarlieur jelema teh aing keluluran ah aduh.